قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Mu'ad qala Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an-'azim wa innahu la yasiru 'ala man yassara Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita ila akhiril hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja oge puji sinaran rasa syukur dina sonten anu ayeuna ayurang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Allah mufarantos babari nikmat anu sangat luar biasa segeuna. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun aranjeun kabeh ngetang kana nikmati Allah moal kaetan ku seueur-seueurna. Lumasan kana hal eta urang sami-sami mengharap ka Allah Subhanahu wa taala amalia anu dipidamel dina sonten anu ayeuna bagian dina tanda oge ieu syukur kamantenanana dina sakira-kira nikmat sehingga sesuai sinaran perjanjian anu moal sulaya dimantenanana la in syakartum la azidannakum. Lamun sing aranjeun kabeh bersyukur tumarima kana nikmat ti kaula, maka kaula bakal nambahan nikmat-nikmat tersebut. Urang berharap ka Allah Subhanahu wa taala ngalamungan amaliyah ibadah anu dipidamel dina ieu sonten dina ieu wengi. Urang digolongkeun oge dieta syukur ka mantenanana sehingga nikmat anu aya ku Allah ditambihan dina kabarokahan oge seueurna nikmat anu teu acan aya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala enggal diwujudkeun ka urang sadaya. Kasehatan mudah-mudahan ku Allah ditambi-tambi ieu kasehatan oge dijaga dilindungi ku mantenanana dina kahilangan ieu kasehatan panyawan anu diancikeun ka urang oge kaguru urang mudah-mudahan diangkat ku barokahna amaliyah ibadah enggal didalamangkeun ku didalamang dikasihan kasabaran oge anu nuju gagaduhan karepat nuju bayunan persoalan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan jalan kaluar kasulitan sing digampilkeun persoalan aya solusina kaperluan ku Allah dicumponan urang anu kempel ngayung di dieu oge sadaya guru-guru urang tatangga baraya muslimin muslimat sadayana aya dina pertolongan mantenana leuwih ka sagala rupina wa ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shahihah wal matlubah al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salawat salam salam mudah-mudahan duana dilimpahkeun ka panutan Allah junjungan urang sadaya anu kelak di kemudian hari urang tangtos periodikeun syafaat oge pertolonganana beliau anu ngagaduhan syafaat tuluy debat teu ana anu tiasa oge wantun masihan pertolongan setiasan aya wirdi aya izin ti Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo masihan syafaat ka umatna. Urang berharap ka Allah Subhanahu wa taala lalangkungan amaliyah ibadah baik anu fardu anu sunnah anu dipidamel dina ieu santen oge amaliyah anu sanesna baik anu mahdhoh ataupun anu goir mahdhoh anu langsung ibadah ka Allah oge ibadah sosial anu sanesna ibadah kemasyarakatan anu insyaallah sadayana dianjurkeun bahkan aya contoh nanti mantenana setiap kebaikan. Urang berharap ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan naon anu dipidamel urang janten wasilah janten asbab cukang lantaran getolik jaga yaumul jaza dina pakemuh anu moal aya anu biasa masihan solusi kecuali salah samiosna amal pribadi urang sewang-sewangan sareng pertolongan oge syafaat iman teganana. Urang berharap amaliyah anu dipidamel urang sadaya pabis cinta buktos urang dileuh nyaah tamat teganana sehingga di akhirat urang kali pertolongan iman teganana. Amin Allahumma amin. Ikhwati billah jamaah pangaosan sadaya hormatin singkuring upami urang ngetang karena yuswa tekaraos yuswa ini tos nambahan dina etanganana ngirangan dina uktos oge hakikatna upami urang ngalilepan amal anu dipidamel tentunya urang bakal mengakui sebenarnya hal anu sesuai silareun kehendak Allah. Tapi di dalam pesan eta urang berharap setiap kasayang anu dipidamel tiasa menghapus tiasa ngagugurkeun kasalahan anu urang dipidamel sesuai silareun lawan anu digambarkeun dina sapalih keterangan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Saya kosna kasayang anu dipidamel eta baris ngicalkeun baris menghapus kaawanan anu urang dipidamel. Urang berharap mudah-mudahan sok sanaos anu maoskeun seueur kaawanan daripada kasayang seueurna urang sesuai sinar manhaj oge konsep Allah sinar Rasulna. Urang berharap bari yakin karena maha ampuna Allah, maha pengampuna Allah, maha ngahampurana Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah urang anu ayeuna salik urang anu ayeuna bahkan naon anu urang dina mabaktikeun ka Allah Subhanahu wa taala dina santen anu ayeuna
sadaya janten penghapus kesalahan oge dosa dan sadaya janten ditambih-tambih kasayang oge pahala timan tenangan. Mudah-mudahan di asbab Allah paparin ka urang sadaya gampil ngucapkeun la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan janten asbab urang sadaya husnul khotimah. Mudah-mudahan janten asbab dicaang padangkeun di alam barzah, ditebihkeun tina siksa oge kana langsahan, dicakekeun kana kabigahan di alam barzah oge alam-alam saterasna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teras ngaping, ngajaring, ngalindungi keimanan oge kaselamat urang anu sangat-sangat sangat mempengaruhi karena saya sinara bentuknya orang sadaya ketika uke menghadap Allah Sang Khalik, Allah anu bakal ngagupai urang, Allah anu bakal rolos ngadugikeun urang karena naon anu tos dibatas ku mantenanana harapan sadayana urang ka Allah Subhanahu wa taala moja. Mudah-mudahan sisa-sisa umur urang ieu ku Allah Subhanahu wa taala dibimbing melalui hidayah, melalui taufik mantenanana tiasa langkung nampi kasayang, tambih keimanan, langkung tebelna katakwaan urang ka mantenanana. Amin. Allahumma amin. Tiba-tiba sadayana hormateun syukurin dina kasempatan wengi anu ayeuna urang can ngalajepan salah sawios pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu upami urang dilejepan ieu ngarupakeun salah sawios motivasi bahkan kabar gembira atanapi aya oge panyingsieuna kangge urang selaku umat supaya hati-hati dina segala hal dina tindakan. Insyaallah ieu hadis ngarupakeun salah sawios mutiara hikmah anu urang tiasa dijantenkeun bahan pertimbangan dina langkah-langkah kahirupan urang. Dina hiji waktos Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anjeunna nyarios oge laros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni an-nar anin nari wa yubaiduni anin nari. Wahai Rasulullah, wartoskeun ka abdi bi'amalin hiji amal yudkhiluni anu amal tersebut bakal ngajadikeun sabab Allah Subhanahu wa taala ngalebetkeun ka abdi al-jannata kana sawarga wa yubaiduni alinnar oge amal tersebut tiasa janten asbab abdi ditebihkeun tina neraka. Ieu ngarupakeun kolerasi atanapi persambungan tina cariosan kapungkur tina pangaosan anu dilugikeun usut kuring bahwa salah sawios hakikat kesuksesan itu sakumaha anu digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kesuksesan anu hakiki numutkeun ajaran Islam salah sabiosna ketika Allah nebihkeun tina
jurang kacilakaan bungkus manaraka teras Allah ngalebetkeun kana samarga sehingga pertarosan Mu'ad bin Jabal ieu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji, disanjung. Saat Rasulullah ngawal karena pertarosan Mu'ad bin Jabal, saur Rasulullah laqad sa'alta an azim. Anjeun geus ngajakeun tina perkara anu sangat luar biasa. Anjeun geus ngajukeun pertanyaan tina perkara anu sangat-sangat agung, perkara anu sangat-sangat besar. Dan Rasulullah wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Tapi sok saraos ieu perkara anu ageng sayangtosna Allah Subhanahu wa taala bakal ngajampilkeun ka saha wae jalmi anu dijampilkeun ku mantenana. Upami ningali matang atarapi redaksi ieu hadis, ternyata pertanyaan Mu'ad bin Jabal ieu ngarupikeun pertarosan anu sangat-sangat mulo. Netelakeun Mu'ad bin Jabal ngagaduhan IQ anu sangat-sangat cerdas. Sehingga pertanyaanna simpel tapi maknanya anu sangat-sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangeskeun sa'alta an azim. Anjeun geus nanyakeun perkara anu sangat-sangat besar. Tapi sok sanajan ieu perkara anu sangat agung, perkara anu sangat besar, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ngajampilkeun ka siapapun anu Allah dikehendaki. Sok sanajan perkara anu bakal jadi jawaban ngarupakeun perkara anu sangat-sangat besar, sangat-sangat agung, tapi insya Allah ketika Allah berkehendak kanggo manusia anu melakukan hal besar tersebut pasti bakal gampil. Saterasna waleran pangarsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Hal anu tadi ditaroskeun ku Mu'ad bin Jabal, perkara-perkara anu bakal masukkeun kana surga, bakal lebihkeun tina neraka. Sok sanaos surga saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasupkeunana seseorang kana surga itu sanes ku amalna bungkul. Atarapi jalmi asupna kana surga itu hakikatna sanes ku amalna. Tapi asupna seseorang kana surga upami cek Rasul nyebatkeun bahwa seseorang itu asupna kana surga lain membungkul ku amalna, tapi maksudna amalan mungkul teu ngajamin seseorang asup kana surga. Ngan amalan alus itu bakal jadi asbab asup seseorang kana surga dengan pambol Allah. Jadi asupna seseorang kana sawarga itu upambol Allah ngan asbabna akana picukan lantaranana kusabab digawe perintah-perintah Allah.
Makanya cek dia dina hadis ta'budullaha wakai Mu'ad bin Jabal bisi anjeun hoyong terang perkara-perkara anu bakal ngasupkeun anjeun kana sawarga ngajauhkeun anjeun tina surga nu kahiji ta'budu anjeun kudu ibadah Allah ka Gusti Allah. Upami makna ibadah dina katerangan anu sanes kana tafsir dina Al-Qur'an ta'budu kudu nauhidkeun ka Allah syahidna saksina di dieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neraskeun kalimah-kalimahna ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a anjeun nauhidkeun ka Allah anjeun ibadah ka Allah peupeujeuh la tusyriku bihi syai'a anjeun entong ngarejengkeun ibadah ka Allah jeung hiji perkara oge sok sanaos anu lembut dalam perkara ngarejengkeun ka Allah anu ageung perkara anu lembut ulang ibadah karena riya hayang kapuji karena sum'ah hayang terdengar bahwa si A rajin ibadah yang ngarupakeun sesuatu amalia anu dilakukan tapi disarankan ibadahna jeung lian Allah cek Rasul kamu bin Jabal ibadah anjeun kudu malulu hanya ka Allah Subhanahu wa taala keluar lieu deui kana burdun minal Allah kana tujuan anu sanes selain Allah teu aya tujuan dina hate hayang dieuleungkeun di alam oge teu aya tujuan hayang dipuji itu syirkun anu alit sirik anu leutik aya deui sirik anu luar biasa ageuna ketika ibadah ka Allah direjengkeun jeung ibadah kalian Allah sapertikeun orang-orang jahiliyah kapungkur kafir-kafir Quraisy an ibadah ka Allah Subhanahu wa taala manehna percaya sabab ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard saha anu nyieun langit jeung bumi manehna pasti bakal ngajawab kulillah manehna pasti bakal ngucapkeun Allah anu nyieun langit jeung bumi tapi beda naon di sakeliling Ka'bah ayat 300 patekong anu sadayana diibadahan ku orang-orang kafir Mekah zaman harita berarti manehna ka Allah percaya tapi ngaduakeun deui ka selain Allah ieu ngarupakeun syarat seseorang asup kana surga ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a hiji nu kadua Mu'ad bin Jabal ketika anjeun ibadah ka Allah tuluy teh ngarejengkeun ibadah tersebut dituluykeun ngalaksanakeun perintahan Allah salah samiosna wa tuqimus shalah tangtungkeun ku anjeun salat ayatuna biha bihuquqiha al-batinah wal-dhahirah maksudna tuqimus sholat nangtungkeun sholat ngalaksanakeun sholat sesuai sinaran manhaj konsep aturan anu parantos tertera dina Al-Qur'an oge al-hadis anu dijabarkeun ku ulama-ulama fikih tentang praktek kaifiyah ngalaksanakeun sholat aya syarat anu dalapan upami saur sapina aya rukun anu 17 aya pembatalan anu 14 oge aya kahusuan
aya hudu, aya tadallur, sehingga langsana sholat tersebut tibu bari tikawit wudukna dugikeun ka awet salamna sadayana tentuna niat anu teu aya deui sapertoskeun digambarkeun dina surah Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Sadayana persembahan atarapi ibadah kurang dipersembahkan hanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah sholat anu teu diiringi ku hal-hal anu tiasa ngarusak kana pahala sholat tersebut. Waktu tiga zakat wa Mu'ad bin Jabal lamun anjeun hayang apal amalan-amalan anu bakal ngasungkeun anjeun kana surga nu katilu bikeun zakat. Mun tos nisab tos wajib ngaluarkeun zakat, zakatul mal, zakatul tijarah, zakat perdagangan, oge zakat anu saresna kaluarkeun anjeun. Teras wa tasumu Ramadana, ketika yuswa dugikeun ka sasi Ramadan laksanakeun saum dina Ramadan tersebut. Wa tahujja al-baita, upami anjeun kaduga kawasa aya jeung bekelna, bekel anu dikantunkeun, bekel di jalana, bekel di dituna, bekel pulang deui ka tanah ka lembah cai, laksanakeun ibadah haji. Ieu ngarupakeun amalan anu jadi pondasi, amalan anu jadi dasar dina keislaman anu urang disebutna rukun Islam. Tadi cek Rasul digambarkeun lamun sa'alta an azim Mu'ad anjeun nanya ka Allah urusan anu besar. Ternyata henteu menyekutukan Allah, teu ngarejengkeun ibadah ka Allah, ieu ngarupakeun urusan anu sangat-sangat besar. Teras salat urusan agung oge bahkan digambarkeun dina Al-Qur'an. Digambarkeun ku Allah dina Al-Qur'an dina surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ketika gaduh persoalan, ketika ada problematika nu dipayunan dina kahirupan, geura minta ka Allah dua hal, anu kahiji ku sabar, anu kadua geura minta ka Allah ku salat. Ngan sing ingat wa innaha lakabiratun, salat teh ngarupakeun perkara anu besar, perkara anu memang berat dipigawena. Illa 'alal khashi'in, kecuali jalmi-jalmi anu khusyuk. Salah jalmi anu khusyuk teh digambarkeun ku Allah, alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim, eta jalma-jalma nu geus ngayakinkeun suatu saat bakal papanggih jeung Allah. Salat oge merupakan pertemuan sareng Allah. Engke santosna urang mah bakal pertemukan saat pertandingan jawab di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahana telepat nya kacida saur Rasulullah kamu bin Jabal, urusan ieu ngarupakeun urusan anu agung, termasuk ngaluarkeun zakat. Memang itu merupakan kewajiban anu agung ketika dilaksanakeunana. Wa tasumu Ramadan, saum Ramadan sami merupakan hal anu agung. Wa tahujjul baita, ketika diperintah melaksanakeun munggah haji oge hal anu agung. Sokobo upami dipayunkeun sedang persoalan-persoalan anu bakal nyulikeun dina kaidiyah, dina carana oge dina praktekna, bahkan dina persyaratan-persyaratanna. Tecekat eta anu ditaroskeun ku Mu'ad bin Jabal tun baqala satulina Mu'ad bin Jabal penasaran upami urusan anu sangat besar, urusan anu agung
Tsumma qala satarasna Mu'ad bin Jabal naras deui ka Rasulullah ala dia masalah Mu'ad bin Jabal, tapi Rasulullah saparantosna ditaros tentang sesuatu anu bakal ngalebetkeun kana surga, bakal lebihkeun tina neraka. Tsumma qala satarasna Rasulullah ngandika ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'ad bin Jabal, lamun tadi urusan gede nu bakal ngasupkeun kana surga, bakal lebihkeun tina neraka, ku kaula disediakeun ka anjeun. Wahai Mu'ad bin Jabal, naha anjeun hoyong, ku kaula dituduhkeun ka pintu-pintu kebaikan. Panto-panto anu dibukakeun, panto tersebut ngarupakeun keausan-keausan. Kumaha saur Mu'ad bin Jabal, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Mu'ad bin Jabal, lamun anjeun hoyong ku kaula dituduhkeun kana pintu-pintu kebaikan. Pertama, as-saumu junnatun. Nu kadua, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naro. Wassalatu rajul bi jawfil lail tsumma ta'ala tatajafa junubuhum 'anil mabaji. Saperasna saur Rasulullah ka Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal satuluyna kaula rek nuduhkeun rek ngabejakeun ka anjeun panto kaalusan anu ketika ku anjeun diasupan eta panto, anjeun bakal mendapatkan kebaikan-kebaikan ke dunia jeung akhirat anjeun. Saur Mu'ad bin Rasulullah naraskeun kana kasaurana as-saumu junnatun. Saum itu ngarupakeun perisai atanapi tameng teras anu kadua as-saumu junnatun was-shadaqatu silarang shadaqah tutfi'ul khati'ata ieu bakal mareuman kagorengan kama yutfi'ul ma'un naro sapertoskeun mareumanana cai kana semu. Wa sholatul rajuli fi jawfil lail, teras sholatna hiji jalmi dina tengah peuting. Saterasna Rasul ngadaguh maoskeun salah sawios ayat tina surah Ali Imran upami terlepat tina surah As-Sajdah sampai surah Ali Imran, surah As-Sajdah ayat 16 sedangkan ayat 17 tatajafa junubuhum 'anil mabaji sedangkan saterasna saur Rasul ka Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, panto kaalusan anu bisa diasupan usaha wae, terutama ku jalmi-jalmi anu bakal ku jalmi-jalmi anu mendapatkan taufik bagi petunjuk di Allah. Nukaiti as-shadaqatu junnatun, as-saumu junnatun. Maksud saum di saum sunnah. Sebab tadi anu awal entos dicarioskeun tentang saum di Ramadan. Eta mah urusan anu sangat besar dan ieu seueur deui pintu-pintu kasayang. Saum Rasulullah dan Mu'ad bin Jabal as-saumu junnatun. Mu'ad ku anjeun kudu diperhatikeun bahwa saum ieu ngarupakeun benteng. Maksudna saum anu sunnah sanes saum Ramadan. Saum Ramadan mah pahalana atanapi tadi tos dicarioskeun ku Rasulullah ketika Mu'ad bin Jabal naroskeun sesuatu anu bakal ngasupkeun kana surga kajaukeun tina neraka. Ieu mah diantaris pintu-pintu keausan
lamun anjeun hayang terlindungi tina mara bahaya, anjeun kudu boga perisai atanapi tameng. Ternyata ketika ayeuna urang bade melindungi diri, melindungi keimanan, asaumu junnatun. Saum teh ieu ngarupakeun junnah atanapi penghalang, atanapi tameng. Nu paling utama maksudna junnatun minannar. Ieu ngarupakeun tameng, ngarupakeun perisai penghalang tina seni neraka. Saum sunnah. Saum sunnah teh saum anu selain Ramadan. Ayeuna upami dieta saum sunnah aya anu perang sasi. Per bulan itu aya 3 dinten anu disunnahkeun. Anu disebat ayyamul bid. Dinten-dinten anu barodas. Kaping 13, kaping 14, kaping 15. Upami sasi ayeuna mah tikari dinten Senin kamari, Salasa, teras Rebo. Senin kamari kaping 13, Rebo kaping 12, kaping 14, Salasa kaping 14, Rebo kaping 15. Tak berarti sasi anu ayeuna tos kalangkung. Eta saum dina ayyamul bid atanapi dina dinten anu barodas. Pedana disebut ayyamul bid. Pedang waktu sunnah itu di kaping 13, 14, budikan ke 15, insya Allah henteu poe-poe. Makanya ku Rasul disebut ayyamul bid dinten-dinten anu barodas. Di dia sunnah ngalaksanakeun saum. Saum anu eta ieu ngarupakeun perisai, ngarupakeun benteng, ngarupakeun penghalang seseorang terhindar tina seni neraka. Terus aya saum Senin Singaran Kamis. Eta anu per minggu, aya anu per tahun anu sunnah. Aya dinten ka-10 tina sasi Muharram. Terus dinten ka-9 aya deui genep dinten saparentosna Ramadan. Ayeuna anu setiap minggon atanapi setiap pekan. Terus ngalewat ka urang nyaeta dinten Senin sinareng dinten Kemis. Eta ngarupakeun dintena anu disunnahkeun saum anu pahalana luar biasa, bahwa saum sunnah-sunnah tersebut itu junnah janten perisai. Sehingga ketika ayeuna urang berusaha ngalaksanakeun saum tersebut, insya Allah urang Allah sakedik-sakedik bakal dijaga, dilindungi tina hal-hal anu teu diharapkeun. Bahkan upami ngacu kana salah sabios pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, sok saraum aranjeun kabeh tasihu, insyaallah anjeun bakal sehat. Ya anu memang kurang tidak rada dijantenkeun bahan pertimbangan. Komo ayeuna termasuk masih keneh pandemi, di batur mah kakirangan tuangun oge kakirangan makanan, tiasa diantisipasina ku ngalaksanakeun saum. Lumayan dina saminggu aya 2 dinten anu teu pati barang tuan, rada ngurangan beas, ngurangan acis. Mung eta teh anu ke janten kabiasaan. Upami puasa teh setelah ogo jadi buka nama teh sok hayang anu arena, jadi lain kurangan pembelanjaan malih mah kalah nambihan. Tapi insya Allah na bakal nambihan deui ka barokahanana. Mangga raoskeun, mangga kurang lenyepan, yuswa tos sakieu 10 tahun,
tos sabarakali urang saum Senin, saum Kemis, komo eta ayyamul bid, anu kadang-kadang mun ieu kalau abdi ngitung tanggal lagi tepatika itu hari tanggal hijriyah mah bakal terang-terang bulan tos bulan purnama bahkan di tanggal 15 karewat deui ayyamul bidna teu ngalaksanakeun saum makana ti kawit ayeuna mah mangga hari ajamah kedah aya di mana insyaallah saksi payun malah bade ngalaksanakeun teras di ajam deui saksi payuna deui ayeuna anu langkung caket mah eta aya Senin Sinaron Kemis eta teh saur Rasulullah pintu-pintu kebaikan aya di dunia pintu-pintu anu bakal jadi asbab urang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saterasna as-shadaqatu was-shadaqatu tuti'ul khati'ata apa yupiun bakul naro. Luka dua sedekah maksud sedekah di dia sama sedekah anu wajib. Da tadi di luhur di dalam Rasul entos dibikin sedekah anu wajib mah anu kaitung pintu-pintu kebaikan teh sedekah sunah. Sedekah ieu sanes berarti kudu bentukna artos wae anu kabayang ku abdi oge mungkin ku sadayana upami mungkin kata sedekah ya lebih mengarahna ku artos padahal upami teu gaduh artos aya katuangan bahkan leuteuh ieu upami aya seseorang anu sangat-sangat dahaga itu langkung sae urang sedekah cai karena sepulang kapungkur nuju halodo anu sangat-sangat menyulitkan cai anu cai sangat sulit kan urang aya rumah siang cai teh bunga itu berarti salah satu sedekah anu paling luar biasa teh sedekah sumur gitu upami aya urang ngagali sumur tuluy aya caya disedekahkeun ke batur gitu bahkan upami teu lopat aya salah satu sumur anu dujikeun ka ayeuna ngarupakeun sedekahna Utsman bin Affan itu sangat-sangat luar biasa padahal sedekah cai ieu pelingkatna sangat luar biasa sebab kehidupan itu membutuhkan kana cai kan aya anjing anu kehausan itu di zaman Rasulullah dina hadisna hilap deui redaksi hadisna mung aya jalmi anu nuju mata nuju ngayakeun perjalanan anjeunna haus tuluy mendakan sumur turun kana sumur ngaleungeuh begitu naik deui ka luhur aya anjing anu melelkeun letah bakat ku haus eta jalma dina hate kan kakudaun ka anjing tuluy turun deui kana sumur santos itu sapatuna dipiluhan ku cai tuluy dibikeun eta cai ka anjing saur Rasul eta jalmi anu mere minum anjing anu kehausan ku Allah dihampura dosana ieu cacak-cacak masihan cai ka sato anu dianggapna urang mah sato teu berguna sato anu najis padahal anjing oge aya anu asup ka surga anjing ashabul kahfi jadi sedekah itu sanes berarti kudu tuangeun wae cai wae upami tuangeun teu gaduh cai teu gaduh artos teu pati loba tiasa oge sedekah teh aya senyum gitu kan upami sedekah ku seurik mah ieu butuh jalma anu diajak seurikna ulah seurik sorangan nya seserian wae kenal keur sedekah eta mah lepat jadi upami ayeuna sedekah ieu termasuk di kalami thayyib ku ucapan anu sae itu bagian tina sedekah janten sedekah ieu merupakan sesuatu anu bakal menghapuskan dosa wasolatul rajul fi jawfil lail saparasna pintu kebaikan teh salat dina waktos wengi eta sakitu heula tentang
pintu-pintu kebaikan oge amrun adi atarapi urusan anu ageng anu ditaroskeun ku Mu'adz bin Jabal ieu aya dina salah sarios kumpulan hadis Arba'in Nawawi hadis 40 Imam Nawawi anu ieu ngarupakeun salah sarios jalan atau salah sarios motivasi kami urang supaya tiasa ningkatkeun kualitas iman oge kualitas amal upami ku abdi disimpulkeun ternyata amalan-amalan anu kurang ayeuna dipidamel salatna saumna ibadah hajina oge lawas-lawas ngaromeak syahadatna menjual ke Allah tapi teu ngarejengkeun dina ibadah ka Allah yang ngarupakeun perkara anu bisa jadi asbab seseorang masuk ke surga ditepihkeun tina neraka walaupun sanes berarti ngumpul ku amal masuk ke surga jeung jauh tina neraka tapi ku fadl Allah ngan wasilah oge asbabna amal-amal tersebut salajengna aya pintu-pintu kebaikan salah sariosna anu didudikeun ku Rasulullah hiji pintu kebaikan teh saum sunnah anu kadua sedekah ilu salat dina waktu sunyi mudah-mudahan sok saros urang teu kabujeur engke qiyamul lail upami urang ayeuna salat isya berjamaah itu saur Rasulullah pakaian nama komanis panlail sing sahabai jauh anu salat berjamaah isya itu kaya salat paro uni mudah-mudahan Allah meparing kagiatan ka urang sadaya kangge giatan iman tiasa nambihan amal mudah-mudahan husnul khotimah ku Allah dirijikeun ka urang amin Allahumma amin urang tutup kudu aga qolatul majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hapunten tina sadaya kalempatan bagi kakirangan mudah-mudahan Allah baparing kasayang ka urang sadaya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.